tadi jadi urang ge ya sapopoe teh kudu hese-hese neuleuh jelema ngabaturna sok jeung saha ja anu henteu saluyu mah nyana moal daek ngabatur jeung eta nu mantak nu bener kapanggih jeung nu bener deui nu salah kapanggih jeung nu salah deui di dunia kos kitu bae ahli ngaji babarengan jeung ahli ngaji deui ahli sedekah kapanggih jeung ahli sedekah deui ahli ikhlas kapanggih jeung ahli ikhlas deui resep mun aya nu ikhlas teh lantaran di diri urangna aya nyambung ketika nyana encan aya robanian aya ge setoni jeung nafsani ngahijina jeung nu kos kitu deui ngomongna ge ulah ka jeung si eta ngahiji mah urang bae heulanan lah jangan ngarora keneh urang mah ke kumang ke bae teu daekeun teu daekeun samobil rejeung teh teu daekeun teu betah kunaon teh amu ngobrolna kurang bae so jasa ngobrolna kos kitu malu jadi teu betah mal betaheun nyana mah bangsa ngobrol jeung nu kos kitu deui buka kacana euy itu susuna gede aja di mobil teh ngobrol kos kitu sial jasa tah ya sapapajan jalan teh ngobrol kitu bae nyambung nyana ketika nyana ngahiji jeung anu resep ka Allah nyana kesangan nyana nu mantak kesangan teu jaramu ngobrol karena itu jasa segala ngomong surga segala ngomong fadilah segala ganjaran seboy mah ngomongna lah teu para rugu teh mah zaman nu bakal atuh balik nu kuari bae dongeng-dongeng teh ala lakur tapi lamun jana jeung bangsana mah ngobrolkeun di nightclub ngobrolkeun di bar ngobrolkeun di puncak ngobrolkeun di hotel dan lain sebagainya salin ganti awewe masyaallah kerasana nu kieu mah dalit nu kieu aya dalitan segala ngobrol kitu masyaallah jeung mah teh akur sangkilang diajak ke sa mobil teh urang ka dieu mobil moal kalau make jeung anu bae teu nyambung di jero mobil teh teu nyambung teu betah aya jeung nu teu nyambung mah teu moal betah tadi dunyana nu bener kapanggih jeung nu bener deui nu salah kapanggih jeung nu salah deui bahasa Tuan Syabdul Qadir mah kotok ngahiji jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui moal bisa embe ngahiji jeung kotok